Para wargi nu mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan para wargi nu mulia, sumangga wang telaskeun carios dongeng Sunda serial Jaka Sembung bagian ka-63. Insyaallah sareng simkuring Asep Dewan saparakan sati cahaya ilmu. Kumaha lalampahna Kang Parmin saparakanca dina raraga ngempelkeun para jawara tanah Pasundan pikeun paheyeuk-heyeuk leungeun sabilulungan kanggo bajuang ngabelaan rakyat leutik jeung ngabebaskeun bumi Nusantara tina penjajahan kumpeni Walanda. Sumangga para wargi, serial dongeng Sunda Jaka Sembung bagian ka-63 karya Jair Warni. Sumangga para wargi mugia agung manfaatna. Wargi nu mulia, parantos dicatulkeun weureh tiu jawara ngora padungdung di puncak Gunung Ciremai. Tayalian Parmin alias Jaka Sembung dikerpuk ku adi lanceuk nyaeta Si Ayu jeung Kaswita. Eta tilu jawara ngora teh padungdung tapi jiga nama teu saimbang. Lantaran Kang Parmin henteu aya niat gana-gana pikeun males narajang. Dihandapun gawir nulung kawing di atau wengkon kabireungeuh hiji kalangkang ngolebat ngebelesat ku hiji gerakan hese ditutulkeun ku panenjo biasa wargi. Gerakana kacida lincah jeung rancingeusna nuluncatan kalitu ka dieu ka gimir jeung karempam batu-batu ngan saolah-olah dijadikeun tempat pikeun mincak samantara pikeun manehna saolah-olah teu pernah kasentuh ku sukuna. Eta kolebatna kalangkang teh beuki deukeut jeung ngawangun hiji jirim. Sosok manusia nu papakean sing sora bodas teh sirahna dibeungkeut ku sorban nu warna bodas oge. Tangtungana sigana mah hiji mualim atawa muslim oge nu kacida solehna. Jalma nu papakeana sing sora bodas teh ngaranna Elang Sutawinata. Eta kasepuhan netek nanjak naekat gawiran ulung kawing di wongkon Ciremai teh kalayan pamaksudan pikeun neangan anak-anakna nu lila geus teu balik deui ka imah. Si Ayu jeung Kaswita terus narajang ka Kang Parmin nepi ka sisi jurang ulung kawing. Kang Parmin ngan bati bisa ngahindar jeung ngagiwar terus kokolebatan kalitu ka dieu ngahindarkeun panarajang ti eta dua jawara ngora. Hal eta teh dilakukeun ku Kang Parmin alias Jaka Sembung lantaran manehna embungeun ngalawan jalma-jalma nu teu mutlak jadi musuhna wargi. Janten ieu salah sawias ajaran. Kang Parmin alimeun ngalawanan jalma-jalma nu teu mutlak jadi musuh dirina, musuh rahayatna, musuh nagarana, musuh bangsana. Sok sanajan manehna terus-terusan ditarajang. Harita teh Si Ayu jeung Kaswita nyieun hiji kuda-kuda nu kacida anehna. Maranehna silih cekel leungeunna jeung babarengan manehna ngadeukeutkeun awakna. Eta duanana siap-siap deuk narajang deui ka Kang Parmin. Jurus nu dihijikeun eta teh dingaranan jurus menyatukan sukma. Jiat! 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 Kadenge corowokna sorat eta jua jawara ngora adi lanceuk kalawan babarengan. Parmin alias Jaka Sembung manehna ayeuna mah jadi teu embung eleh, manehna ge jungkel jumpalik saldo sabaraha kali di luhur. Kalaban ngalakukeun kitu teh manehna cek manehna eureun di
sisi gawin nulung kawin. Sedangkan di handapnya eta kawat cermai nu siap iraha bae pikeun mapag nu ragrag ka jero eta patempatan. Tapi wargi kabeneran nalika kaayaan nu kacida genting jeung samporetna teh ujug-ujug ngolepat hiji jirim nu tayalian meureun nu tadinya eta jawara. Kalayan suasana anu tegang teh jadi murug biar eta jawara teh ceg nangtung di tengah-tengah nu padungdung kalawan sikep nu gagah pur berwibawa. Beungeut nu arif wijaksana nu eta datang teh salian ti kasepuhan Elang Sutawinata. Tahan, kadenge sorana berat pinuh ku wibawa agem. Sakedet netra wagi eta padungdung tilu jawara teh eureun. Sri Ayu jeung Kaswita geuwat nyampeurkeun ka eta kasepuhan. Pak, eta dua dilanceuk teh ngagorowo hampir babarengan. Dina beungeutna kabayang hiji kagembiraan. Hidup duaan teu boga kaera, ngoroyok jalma nu teu ngalawan jeung ngingkeun hidup duaan pikeun nyerang ka manehna. Nah teu era. Sora Elang Sutawinata kadengena teh kacida lalaunana. Tapi pinuh ku teguran pikeun dua anakna. Manehna geus kurang ajar ka abdi manawi. Pak, kitu walon Sri Ayu kalawan pinuh ku ogo. Abdi Pak, abdi mah mau ngabantuan teteh Pak. Kaswita nemrong sasat ngabelaan diri na sorangan. Sok sanajan umurna teh masih kacida ngora pisan. Tapi sikep eta pamuda teh masih siga budak. Lamun pahareup-hareup jeung kolotna. Tapi ditetenan ku ama. Hidup duaan nu ngumbar nafsu. Geuwat kapancing ku kaayaan anaki. Walon Elang Sutawinata manehna teh seolah-olah nganetralisir bebelana dua anakna. Kang Parmin deui-deui manehna ngalamun. Manehna teh seolah-olah keur ngingetkeun hiji hal nempo eta kajadian di hareupeuna siga nu apal katiluanana. Eta tilu jalma budak jeung bapa teh siga nama kuring geus pernah nempo tapi teuing di mananya saha maranehna teh kitu cek pamikirna Kang Parmin na jero hatena. Atuh wargi kiwari Elang Sutawinata nu neuteuk ka Kang Parmin kalawan pinuh ku katitenan. Kitu oge Kang Parmin neuteuk ka Elang Sutawinata sarua nitenan kana kaayaan Elang Sutawinata. Siga nama aya hiji hal jeung hiji obrolan nu dilakukeun ku panon-panon batin maranehna wargi. Jang mugi tiasa ngahapunten kana kalakuan budak-budak simkuring nu kacida hejo keneh pisannya. Memang marane teh can patingarti kumaha jadi jawara nu hade. Saur Elang Sutawinata minang saraya ka Kang Parmin kalawan sopan santun DPDP handap asor. Teu sabios Pak. Margi paling henteu aranjeuna teh geus nuduhkeun hiji bakat sareng kauletan aranjeuna nya salaku calon jawara-jawara. Ya anggap we latihan bete. Walon Kang Parmin manehna ngarendahkeun diri. Manehna ngarasa resep kana sikep eta kasepuhan. Itu nuhun tujang. Ye. Bade ka mana hidup teh? Jang.
Nu satulus nama ulang Sutawinata nanya Kakang Parmin. Manawi pertanten mah abdi teh maksad bade teras bae ka puncak Ciremai ieu, Pak. Oh, ka puncak Ciremai. Manawi tiasa apal Bapak ieu tujuan hidup teh nyaeta naekan Gunung Ciremai tepi ka Pontlote naon. Isim abdi mangan ngalaksanakeun pancen ti guru, nuhun ti guru isim abdi Pak. Oh, ti guru hidup anaki. Tiasa tuh uninga saha guru hidup. Hampura ya bisi tumanya na kuring teh siga nu ngadese. Henteu teu ngadese hidup. Kuring tumanya ka hidup sabab dak dumadak dina hate kuring teh nyaritakeun hiji pirasat nu can dikanyahokeun naon juntrungna. Itu cek Elang Sutawinata. Memang tesalah wargi nu dicaritakeunna. Manehna dak dumadak hatena teh dak digdug. Kalawan teu kanyahoan naon asal muasal atawa sabab-sababna. Pak, upami percanten masalira Bapa, isim abdi teh Wasta Parmin, murid Ki Sapu Angin ti Basisir Eretan Cirebon. Sim kuring dipancen ku anjeunna pikeun ngumbara milarian pangalaman sareng bajuang ngempelkeun para jawara pikeun dugi kana hiji tujuan nyaeta sedia numpes penjajah di bumi Nusantara ieu, Pak. Walen Kang Parmin kalawan jujur kumaha ayana. Parmin murid Ki Sapu Angin. Ya Allah, ya Rabbi. Eta kasepuhan nu nalah Elang Sutawinata teh manehna nyarita bari bangun lirih naker hampir teu kapireng ku kabehna. Dina bibirna aya hiji imut nu wagelenyu nu masih can kajudi naon hareutina ku jaka sembung. Tapi suka bungahna jeung marah maena beungeutna jelas atra tembung dina beungeutna nu podas jeung bersih teh. Parmin kuring kacida bungahna bisa papanggih jeung hidup. Jika nama ieu mangsa nu ditunggu-tunggu salila 23 tahun teh jalu. Yuk urang ngobrol di imah kuringnya. Yuk anaki. Elang Sutawinata nyaritana bangun daredeh naker terus manehna ngaleng Parmin. Parmin kaget kacida wargi lantaran dikaleng teu puguh ku jalma nu kakara manehna kenal Elang Sutawinata. Tapi Parmin nurut bae. Ngan dina hate nama loba pertanyaan jeung kahemeng nu luar biasa saha eta kasepuhan teh. Wargi nu mulia, salila dina perjalanan Kang Parmin terus tumanya jeung mikir dina sajeroning hatena saha maranehna teh nu sabenerna. Beungeut maranehna kacida sarupa jeung dirina. Manehna ngarasa siga nu keur ngaca dina 3 kaca. Parmin alias si jaka sembung sigana teh seolah-olah nempo 3 kalangkang dirina sorangan wargi. Eta 4 jalma teh tuluy mudun nurungtug ninggalkeun bibir kepundan nyaeta sasat nama nuju ka hiji saung anu lumayan gede nu ayana di hiji dataran nu kacida legana jeung endah. Tempat eta teh kawilang endahna wargi. Hiji imah nu kabeh bahan-bahanna teh dijieun tina awi kalawan tatangkalan nu linduk iuh di sabudeureunana. Di belah katuhuna aya hiji balong, kuninga balong. Mun kolam kalayan lauk nan gede-gede geus siap pikeun dipanggang. Eta patempatan teh kacida asrinya
jeung pikabetaheun lamun ditinggal. Ditambah kaendahana ku pamandangan di sabudeureun lamping-lamping celemai nu hejo ngemplok. Jaka sembung terus neuteuk kalawan helokna keur. Nalika maranehna tepi ka eta padumukan, hujan oge geus raat. Ya sok cali. Ya mudah-mudahan wae hidup bisa nganggap tempat ieu teh siga ya imah hidup sorangannya. Elang Sutawinata nyarita seolah-olah geus deukeut jeung Jaka Sembung. Tapi wargi jiga nama nyidem hiji hal nu teu gana-gana waka dibuka ku Elang Sutawinata ka Jaka Sembung. Mangga saha nu tiasa nebak. Elang Sutawinata siga nu nyandi wara wargi. Padahal manehna geus yakin kacida yen Jaka Sembung teh sahana inyana. Hatur nuhun Pak. Mung abdi teh hoyong ibak heula sakedap sateacana tiasa teu ngiring. Ceuk Kang Parmin pinuh sopan santun. Atuh Elang Sutawinata ngundeuk manehna teh tanda nyalujuan kana paniatan Parmin. Sainditna eta jawara ngora ti Gunung Sembung teh. Manehna oge geuwat nyarita ka Sri Ayu pikeun nyiapkeun idangan nu mangrupa teh haneut jeung uwi nu dikulub wargi. Pikeun diidangkeun ka tatamu aranjeuna. Sanggeus beres kakara manehna bari deui ngagentlaan ka anak-anakna pikeun kumpul jeung tatamu. Sri Ayu, Sri kulan. Kaswita. Nuhun Pak. Kada dia bagus. Sok. Diuk deket bapaknya. Engke ku bapak bakal dicaritakeun saha sebenarnya tamu urang dina poe ieu nya. Kitu pangajak ti bapana kalawan kacida sopan santuna sok sangajan kanu jadi anak. Saha kitu eta teh? Pak, saha namina jeung saha? Sri Ayu teu sabar nanya ke bapana. Nuhun Pak, carioskeun we ka Kaswita yang telang. Kaswita oge milu ngadesek kanu jadi bapana. Sabar yu Kaswita. Sabar. Sabar engke ge wong terangkeun ku bapa. Sabarnya wargi telila Kang Parmin geus beres di jambana. Manehna ilu diuk sila pasing hareup jeung Elang Sutawinata. Anu disagigirna teh aya Sri Ayu jeung Kaswita. Hanjakal. Ibu hidup kabeh geus ngantunkeun. Lamun henteu mah ieu obrolan teh bakal leuwih nyugemakeun, bakal leuwih pikagumbiraeun. Elang Sutawinata ngagerendeng kalawan nada anu kacida sedih jeung nalangsa anak manehna ingetin ka waktu nu kaliwat. Panona narawang sakedapan nyaeta sasatna nempo kajauhna ka mangsa nu geus lila. Kang Parmin oge manehna teh mireng kitu teh kacida manehna ngarasa nalangsa nempokeunana. Sri Kaswita tangtuna moal aya kajadian baku hantem patutunggalan antara hidup duaan jeung ieu tamu. Lamun hidup duaan nyaho saha ieu jalma nu ngumbara nu gagah ganteng perkasa teh. Sabenerna hidup duaan teh yu Kaswita memang lain naon lamun dibandingkeun jeung eta tamu. Ceuk Elang Sutawinata wargi ngingetkeun kadua anakna. Kang Parmin ngan sakadar ngagelenyu imut nguping eta caritaan kasepuhan. Pak. Mangga Pak.
mangga bilih pada dicarioskeun naon-naon nu ku bapa hoyong dicarioskeun. Isim abdi sejak ngupingkeun manawi. Kang Parmin menta supaya Lang Sutawinata nyaritakeun naon nu tadi dicaritakeunana yen manehna boga rancang pikeun ngadongengkeun lalampahana. Eta caritaan Kang Parmin teh siga anu minang saraya atawa anu ngadesek ka Lang Sutawinata lantaran manehna ge panasaran. Yang Parmin sabar. Ujang ge kula sabar. Saacan Bapak mimiti nyaritakeun pangalaman sok. Ngararet heula sok teh haneut jeung huy kulub tutup. Benang ayu pikeun ngahaneutkeun awak hideuk bagus. Lang Sutawinata nitah ka Parmin pikeun nyobaan idangan nu disuguhkeun di hareupeunana. Mangga Pak. Hatur nuhun pisan mangga. Cek Parmin bari manehna seuri. Leungeunna sageuwatna nyokot cangkir cai teh wargi jeung ngan sapotong huy nu masih haneut keneh. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggeus ngucapkeun bismillah, Kang Parmin ngadahar eta huy nu masih haneut keneh teh kalawan nikmateun angker. Tah Kang Parmin. Ya Parmin, kabeh ieu teh nyaeta hasil tatanen Sri Ayu jeung Kaswita. Oh aya. Bapak oge kan ngiring nanem ieu palawija teh Pak. Sri Ayu manehna nembrong. Heran. Lantaran Sri Ayu jadi dak dumadak hilang sirna kakeselna Kakang Parmin saenggeus kadatangan bapakna. Manehna oge sageuwatna ngarasakeun aya hiji hal aneh dina dirina. Nyaeta saperti nu dirasakeun ku Lang Sutawinata nu jadi bapakna jeung oge ku Kang Parmin. Kitu deui halna jeung Kaswita. Manehna ge teu luput tina eta perasaan. Bener Jang Parmin. Salila leuwih ti 20 tahun. Bapa jeung barudak teh di dieu tatanen. Sakabehna dilakukeun kalawan babarengan tepi ka poe ieu. Kitu walon Lang Sutawinata wargi. Wargi nu mulia sinareng bagja. Alhamdulillah serial Jaka Sembung bagian ke-63 parantos rengse didongengkeun ku sim kuring sapara kanca Asep Dewan ti Cahaya Ilmu. Mugi ageng manfaat hapunten kana samudaya kalepatan sareng kakhilafanana. Sumangga para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.